dikolek pisang ngebadinya salira mentang kena kelet bari imut cuma rambas sumeleket tasauran dan baik bika isinong untuk terus sesangka bika yuyunang langit lenglang bulan ngemprai hati bungangang kapung besar di pudunang bintang tadi dikolek kali liwatan bintang enjing kurang bakal terbang hati maju asa-asa terpercaya atau itu baru mesti nanti nudipit cinta itu waktu nikah cinta nudipit jalan-jalan marewos nikah emang langit lenglang bulan ngemprai hati bunganang tepang besar di pudunang bintang tadi dikolek kali riwasaan bintang enjing kurang bakal kehidupan mapalerkeun ieu hate dumadakan ka anjeunna nyantel bae hiji kamelang mitineung hiji pununang nu katelah putunan dikolek pisang lepadinya salira tentang kena keles bari imut sumarambas sumeleket sasauran dan baik bika isinong muntar serai tersangka bika yuyuneng langit lenglang bulan ngemprai hati bungangang tepung besar di pudunang bintang tadi dikolek kali liwatan bintang enjing kurang bakal depan sikolek iya banyak etang-etang lah gini-gini hudud namanya pangitan sebelum tidak ada rancangan mengasep jabrik pangitan pada ngiring kaulanya ya mangga ya bukan sekali bukan dua kali mangga mengasep Mang Pardi ya kadi kami kan nyorot jauh iya siap lah yo ya Pardi anda naik siap ya bos kamu ya dia ngadon perlu dia kah yang mentang tahu di kota Bandung nggak kenapa di Joro itu ya kemana merakem pisang gawe bayaran yang gede gawe saltik pinjam tangan sadar era seperti borang cenah mainna karenika artinya pun tanya ke Saryana atau ulang saya lama terbonun kan oke kami itu cing anak tolokan itu ya apa mikir ibu kepala sekolah terus biasa naon jadi tempat lah sakiran bagus menyebut bagusnya alus
atuh ka Atur kunuhun pisan. Dewan guru oge. Mohon begitu ka para reng-rengan sadayana. Anu mana tos Adidik putra urang selama 1 tahun. Alhamdulillah tos katingal prestasina nya anu tingkat 1 tingkat 2 tingkat 3 hatur nuhun diselaputi orang tangurin Isu lagi oke pandi dia. Mohon kuliahnya tadi dua alhamdulillahnya. lumayan katingal geningan Mang Tariana ayo dikembangkeun mesin budaya teh katare mung kurang sadayana. Ayo urang mah tos kolot kena ieu balaku paeh momo si mah. Ayo urang kali katingalnya bakat teh. Anu ngabuhat bakat katingal rijigna. Ayo bakat kubutuh wae nya aya anu bakat kubutuh. Bakat sabang ge bakat. Bakat kubutuh permeli beak sadayana. Ampun, katanya ya lebih kalau jam sabaraha itu udah nyamperin orang jam sabaraha itu. Tice manggu jam sabaraha? Iraha naon? Innalillahi. Tice manggu jam sabaraha nanyakeun urang mah. Bulan kemari teh sakalama jeung urang bapak maneh teh. Pangaulana bae mah bapak urang banyak mah maneh mah. Dasar bonge. Tak itu ibu apuntennya abi hati dia teh kolot kurang rengeu Jam sabaraha maot mah? ampun pakai jam hari mana tibun teh jam sabaraha abah ti Cimanggu ka dieu kitu urang mah nyanyakeun teh. Oh, dasar api 7na. Aduh mat itu bubung di kolot kira aing mah dasar warga penyakit teh gede pada itu mah penyakit B boson beser belik geus loba penyakitna ya mah bonge bonge ada mesti anjir Ayo bonge mah henteu ieu mah. Kudu tari. jangan hati benar jam sabaraha Anu kitu teh lain bonge tenang ngaranna, telat nangkap gitu. Gampang gawe nya si soleh. anjing sing salah sedap Mod gede mod lantanya kieu ku urang jalma teu tanya bah yo geus mereka meuli udud ibu kepala sekolah ka abah Tadi. udud ajar udud sabaraha bungkus tuh karena udud mah cincang ada ini sabaraha bungkus Oh, sabaraha bungkus. ada pintar karena udud mah aduh gusti ya pak Kan bae salah poge nya kunaon. aduh jentre karena dahareun mah kumaha tanya mah abi bonge ibu aduh ampun ya Kahareun mah jajan teh. tadi ya sih kadangnya tadi kadangnya kurang barudak saking kumajuna ayeuna alam kibari mah da tahun-tahun maju urang teh nya kan urang geus nolotan teh mah nya jadi ada yang ayam tari domba kuring dipiara kuring anehnya lagu tepira tapi nyebar kemana-mana si abah bisa teu sok abah bisa teu urang ngalakuna abah ngalanana cek lagi kieu Oh, jangan heula. domba kuring di paraban kuring orang sebut kuring orang bapak kuring hungkul wah enteng lah masalah dia pangkun tuh di paraban batingnya saeutik ke sholat dia mah sok Iya, ukur tungtung namanya. mah mana tungtung na hungkul Yang nyebutkan kuring. tak gitu Bekah ibu guru Tak iya. Asal kuring. dengekeun tamalahnya domba kuring di paraban tamalahnya tuh iya sekarang itu ya kita aja domba kuring di paraban kuring di malianku kuring di paraban kuring kemarin usahain tadi kita kalau dah jangan jalur dengan iya jalur dabarnya aya Kalau mah betah. Tapi kalau turun. aduh batas tahu sakade deui asal kolot kurang daya tangkap teh goreng so domba kuring di paraban aku kuring di piaraan aku kuring di mandian aku kuring domba kuring
ulun wae. Damaruna mah lari kukuring kumanehna. Rerak damaruna mah lari kukuring ku Abah Onim. Berarti ieu mah damaruna teh ku Abah Onim jaluna. Kumanehna reuneuh mah eta mah. Kanya. Ih, Video yang